kamera rolling action kerah jadi kamerana. Tot, sip. Ah, naik. Oke. Nah. Os nang datang euy. Bisa dimulai acara. Ya pan nyeting kamera biar sok. Langsung podcast langsung jadi geus latihan. Oke. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama Obrol TV, obrolan tak berbobot tapi pasti. Au, bro. Spontan baik lagi. Tadi kayaknya. Oke teman-teman semuanya dimanapun berada, dulur-dulur semesta alam, maya di dunia nyata maupun di dunia gaib. Saksikan dulu obrolan kami di podcast ini bersama kami bertiga, Wacangor, Ablay, Mang Mod. Bertiga ini kita akan menceritakan masa-masa pengalaman hidup yang paling berkesan selama hidup. Pengalaman yang paling berkesan selama hidup. Oke, judulnya kita pernah pengalaman anu paling Mas dagang tutut. Dagang tutut. Teman-teman catat dagang tutut, lain dagang tutut. Dagang tutut. Oke. Besok kumaha tah cerita mimiteuna kieunya. Ragepkeun. Besok urang boga baturan. Dagang lah. Ini apa? Apa dagang lah dae. Oh, nu teh sok ngadorong roda dagang cenok. Terus eta tukang dagang aslinya. Cai teh ngalah tutut ya di Citarung. Orang jual. Oh, yang PDW ada bareng jeung pedagang teh, orang itu bisa dagang. Malah sampai ke jam pas subuh. Di wayah kumaha dah? Maghrib. Di Lebak nih. Maghrib jam berapa? Di 2, 3, 4, 5. Pasar. Pada daerah 10 jam. Katanya anjing kalau nggak jauhan sudah nih Pak, aing katemlohan. Nah, apa tuh nanya. Asli. Urang cek batur teh budak ngora dagang tutut. Eta nu matak era naon? Setelan juga reka mana teh? Anjing sak kostum jadi. Eta erana dina dagang tutut. Nah, apa nu nanya? Nanti jam 3 subuh. Tutut ka andir. Sampai ke jam 5 cenah nu nanyakeun keneh rek masuk. Ada tadi tungguan, Pak. Para dagang. Kos orangnya baharita genetik dagang es ya. Bahala mah nih dijijing kana termos. Es. Aya nu nanya teh nu ngagoron kabur disamperkeun. Terus dikumaha nana. Berarti eta mental dibangun. Balik deui kana tutut. Mental pedagang teh nya. Dan jauh. Aing sarua daerah anjing. Tutut aing. Kejauhan cokeun Padahal mah baheula teh kieu pas dagang tutut teh mun era banget dah. Nulis we dina kertas. Dewek dagang tutut, aek meuli sok cokot, pamulanganan di handap cokot tulis. Heeh. Tuna di dieu lamun urang harita ngalewat mah nunungwan anjing. Bandung mie cedek di cokot urang harita. Ya. Nu meuli rek nawarkeun era anjing. Heeh. Ketika jam 5 aing anjing rek balik ke Pederian cokot. Tapi pengunjung aya. Nu nanyakeun acan. Lain maksudnya teh erek aya nu nanyakeun kumaha pengunjung nu ngaliwat lagi eueuh. Heeh. Aya eueuh nu. Aya nu liwat mah. Oh, nu ngaliwat mah aya ngaliwat. Ditawarkeun aja. Karena bagian apa kumaha? Ada bagian tutut dapat apa? Ya, Runa edukasi heula siga dagang non wae edukasi. Berarti di dinya tutut can boga strategi cara berdagang. Aing mah butak dina dagang. Kumu dagang tutut meureunnan aya setelan artis dagang tutut. tapi eta datangna ka tempat eta bareng jeung tututna apa paneuri dibawa kurang 2 karung. Lain apaan tutut mah lempangna lila. Mandi juga nama paneuri. Pong kakak dagang ke asana ringgali ka aing. Ada harus mental masak. Mana bang dagang opat, bareng jeung urang dagang. Di dana kayak nu meuli anjing nagan. Lah opat deh dan kumaha maksudna? Opat karung. Di belum. Bari nawarkan opat. Nu meuli anjing. Nu meuli ge konsisten gitu. Nah, eta teh kudu ditiru konsisten nama gitu. Nah, kunci dina dagang mah kahiji konsisten nya. Kunci dina dagang ragepeun. Ragepeun tulis. Konsisten, kedua. Timing nu kudu tepat. Apa timing? Timing. Waktu yang tepat, best moment. Nu paling ieu deui dina pengalaman
No. Dagang tutut lah. Ngelukis Mang Minggu kemarin. Ngebahasnya tuh ada gede. Udah dagang tutut kemana wae eta apa di Pasar Baru. Pasar Berita juga kapok. Gidar kana motor. Tutut sidane supirna nggak banget. Ayo. Nya arek aya nu megat kumaha dagang tutut teh. Mawa motorna dina 100 dari kungan ge. Jeneng mah jangan balik. Mun sidik mah dipiceun. Di solokan daripada wan mah yang bamet aing ge. Tapi orang Bang Uji ya di TKI tadi TKI nu dagang tutut unggal isuk emang aya wae. Aya wae eta tutut asak berarti meureun mun aya wae tapi ka urang ngopi bolak-baliknya TKI kan. Berarti meureun laku ada belai. Laku. Ada sebenarnya mah dagangan ge laku. Aya pasarna berarti. Anu teu bisa dagang. Mental. Dagang. Iya nu diasah be. Kuncinya mental berarti. Era anjir. Jadi meureun teu ningali tutorial heula nya model diajar ngojay ka laut urang hayang ngojay joga aja we anjir. Diajar heula teu maca heula teu ya atuh kayak gitu dulu. Ya ulah diturutannya nu goreng nama. Sama bahasa panjang itu. Tapi lamun dagang ditutut enak kumaha teh. Oh no. Apalan engke di collab jeung saha gitu Dikemas secara modern. secara modern. Jawa ngan urang teu bisa dagang gitu. Jadi cara payu wae pernah dagang tahu. Kau anu meuli tawarkan aja sih. Oh, kemudian tutut pernah. iya. Cenah jak ngomolina teh. Naon meuli tutut ya tutut melubang galila. Oh, gitu. Padahal hanya lamun kurang diulik dagang tutut, pas dagang tutut. Ya teh bahan baku tutut teh loba ieu di Citarum teh wangan di lebak tutut. 2 kilo mah malah. Walila nya. Tangan urang teh. Baik, kudu jualna lila, kudu inovasi urang teh ya. Jual era. Kudu inovasi dina masalah tutut ieu tutut teh bisa dieun dikomersilkeun gitu, dieun tutut crispy, Tutut balado. tutut balado, terus bahasa sebenarnya mah ngan teu bisa ngolah di dagang. Itu nama berarti meureun masalah Jika nama anu katangkap ku urang mah lain masalah teu bisa dagang kaburu era. Image mah banget ya banget. cek paribasa mah kumeot meme dipatok gitu. Jadi ini kebayang dia orang tara dagang heuh langsung Dagangna nu geuleuh. dagang lah mau dagang baju atau naon tentunya semua padahal mah da tutut pakai halal gitu. anu nanya Rek ditungan kumaha? Rek kumaha ditungan. sebenarnya udah ninggalin Tapi biasa di tempat rame gitu. rame pasar Orang mah orang dasar urang mah teh heula dagang tutut teh. Oh ieu mah ngabohongna nya, urang kan pernah dagang tutut jadi ngabohongna. Ibaratkeun nya urang dagang tutut lah kilunya. Baheula kilunya dagang tutut di pasar sarua euy. Rame, sok atuh teruskeun. ganti topik Ganti topik. saya ingetnya pokoknya Ganti topik, tapi ingat poho. Bukan eta mah geus kerisukan. Oh, Kita kerisukan inget heula. iya tutut lo pakainya ya. Mah karena dagang main isukan. Tah engke penting urang rada ditutut, urang ajaran deui eta. soal coba borat kebayang tuh Trauma. kawan jauh nu meuli wah anjing erek balik teh Trauma itu. trauma Walaupun bae tah ieu jadi inspirasi. Berarti kuncina dina dagang mah walaupun dagangna naon kahiji kudu timing nu tepat, mental cek kamari ge nu kuat, Mentalnya bener. mental mah aduh da ulah nepi ka dagang tutut make mobil Honda Jazz kan teh nyurup deh ongkoh kan dina timing kudu Sebenarnya makai duduk ilakan ke pas barang duduk gimana? jeung mah anu nanya teh naon sih nu nanya udah tadi tungguan dek nanya Oh, ka rek saha. nanya ka saha. Cek logikana gitu. di lamunan oke anger gitu tutut mah prospek harus urang dipikir lain ngalah ieu diolah meureun kieu ada itu bisa dagang Heeh. nawar kereta teh asa berat rek nawarkan teh Salah mah Pak ieu naon teh bayar hirian anjing curung-curung kumaha Oh, kebayangnya mau di film kan gitu. Mau jadi sinetron gitu. Tutut nama ngajar dong diharap gitu. Anu dagangna di mana? cek tutut teh lamun kadenge tinggali telepon jelema Aing dagang kan nu dagang kenana rubuh. aing jalan di lamun pengalaman anu ada berkesan mah gua di tina
ngagamar tah eta ngagamar kayak sih kurang bahasnya tah ayeuna dulu sadayana cerita masalah tutut cukup sekian deh. cukup nepi ka dieu nya. Pokoknya kesimpulanna dina segala rupa usaha, segala bidang usaha, tetap mental nomor hiji oge gitu nya. Nya nomor hiji we penting gitu nya. Penting, mental Penting mental terusan naon deh. Lain mental deh. Korek. timing. Nah, poe anu Ulah jadi nepi ka kejadian kos dagang tutut dagang teh. nah gitu. Jadi carana Jadi pedagang teh aya ilmuna. aya muna. Aya ilmu. Mereka ayeuna anu tukang tutut Jadi kan aya carita seria. anu dagang tai doma kan ka tawah. Lah, juragan waduk. Oke, dulu selainnya dari kadiwanya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, terus ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Jangan tiru adegan kami yang sangat tidak berbobotnya, tapi ambil yang inspirasinya baiknya. Mudah-mudahan tukang tutut sadayana termotivasi. Jangan teh, misalkan cara ngolah tutut terus nanona sok buka inovasi nanya. Lain nyiniran tukang tutut. Lain, hampura nanti ieu mah tukang dagang tutut, dagang judul namanya dagang tutut namanya. Geus kieu we nya geus. Enggak sih kieu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, subrek. Share.